Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam tepang deui sareng pribados Kang Acum udah channel gawe bareng sareng pagelaran hiburan dadak sakala. Dina acara akad pernikahan di Sate Acana Ranca. Akad pernikahan pangersan Neng Siska sareng Cep Eko. Mudah-mudahan sabadana di akadan tadi alhamdulillah teu aya halang harungan. Salamet alhamdulillah. Sagemlengna pidoa ti Acum udah channel oge rombongan dadak sakala mudah-mudahan panganten sing panjang punjung panjang yuswana harmonis rumah tanggina sing janten rumah tanggi anu sakinah mawadah warohmah amin ya Allah ya robbal alamin. Kaleresan aya saron engke pagelaran anu utami wengina sapamunut apa hajat sareng ibu hajat garapan Wanda Calung. Ditambi aya jaipongan saranes kanten langsung kana acara pokok garapan Wanda Calung. Mangga gamelan aya bonang, aya saron, aya jenglong, aya kenang penerus sareng gambang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya cum tampan anda berat. Ieu teh kagagelan tilu gaduh hajat. Kieu lada berat atuh. Gak ijretkeun ka dieu peupeus. Ka dieu peupeus. Nuhun Da kitu nya. beda urang tadi kan boga hajat teh kieu. Sing teh hajat abdi masuk serak bae ti koro bade maen teh. Muhun. Mungkin nog atuh sing teh setengah mateng. Oh, amis saya kana suanten. Nya. Tapi Aduh, kumaha saurna? Kang teh aya setengah mateng mah ya ge setengah kilo wioskeun bae ting teh. Mantap Jadi meureun akang mah jadi ngolo meureunnya kanu hajat teh. Oh, sanes ngolo da ieu mah Ya, kan di lamun ditu, satengah mateng mah hiji. Nya, Aya setengah kilo aya. di tampanan mah da pasti rek nyieun bolu. Ulah Aya. kitu. Ieu teh kieu cum euy. Nya kumaha? Urang teh jadi tadi teh aya nu talata si bonet. Ayeuna si bonet can ka dieu. Nasi bonet. Si lurah. Heeh, si Rura eta teh Cenah. harita mah di Cijengjing. Udah cenah kade ke tanggal 2 poe Minggu. Heeh. Ulah teu datang. Aya naon di? Ji cenah jual ngahibur. Oh, Bapak ieu teh nu hajat di ditu rek nikahkeun. Nya. Ji insyaallah teh sing teh meureun datang urang ka ditu. Gitu. Dugi ayeuna kana waktosan dongkap ka dieu nya. Ka dieu kana waktos. Oh, nuhun. Tak urang teh ayeuna teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Aduh, Damang. mohon ari ya. Aduh. Ari tamu mah kedah di tengah. Nah gitu. Mong ya teu aya cai acan opieun teu aya lah tuang we ieu saron sareng tak. Da teu aya nana. Manawi nuju. Manawa. Ieu teh Manawi wungkul. ieu Kang Bonet. Mohon Kadi kumaha. heula ngobrol nah heuh. Kadi heula malik nata gitu. Jadi abi ayeuna dina acara akad pernikahan. Oh gitu. Akad pernikahan dina acara nikaheun Neng Siska sareng Cep Eko gitu. Teraras Nah, mohon. kadi heula ngobrolna kadi heula. Yo, urang teh. Jadi mana rek minum main di dia? Lain kitu iya, udah yo. Urang teh nyamper ka imah. Pada aya bejana lah mau aku sih nyamper dia meureun sing teh da apal ieu urang. Eueuh, maneh teh. Panggeus ka dieu. Urang meuni kalah ka. Kang sing sopan pangheulana ngobrolnya jeung di dieu sing sopan pangheulana ngobrol teh jeung Kang Acum. Jadi payus anu dihareupan teh nu pangheulana. Ya, Ari ngobrol teh sing puguh heula. Urang teh cantik pas ngobrol teh. Tadi teh nyamper ka imah. ka imah. Baruan geus dipayun ka dieu. Mentak nya datangna bieu paneuri. Gitu. Ya, eta karasa ku didinya sopan teu lamun ngobrol keur jeung teu heula terus ngobrol ka Ya, jama itu. urang kudu jeung saha heula ngobrol. Nah, jeung Acum, nah jeung udah. Ai tadi nananyakeun urang. Anu mah juang bareng benet ngobrol ka urang. Yo, sing pugu da ieu teh rek engke teh rek ngahib. Ibu. Nah, dina acara Akad pernikahan. akad pernikahan. Pagelaran siang moal sapati-pati urang datang ka dieu. Ari ieu hiburanana aduh. Dah, Hiburanana hiburanana calung jeung Pongdut. dah kitu pongdut ari pongdut teh jaipong jeung dangdut. bener. Gitu. Gitu. Sareng calung. Calung ke
mantak urang ngabejaan udah. Ya beja nama artisnya cenah genepnya. 7. 7. Akang masuk nama hantu dinya. Ai 8 jeung saha deui tadi. Eta mah kapan jeung tukang ieu nu tos nurunkeun bata. Pada Cek itu. pada buukna beureum. Lain masuk dianggap caliweureun nya cek si uda genep. Ditemalan kudu dia 7. Ai urang kudu namahan hiji deui jadi 8. Pun bae. Tah. Ulah sok gebag-gebug ting net ya. Komo ulah sok gebag-gebug da teh waktu urang teh nyarari. Ulah sok gebag-gebug bani-bani gebug ting jekok. Tuh. Ulah. Kita Itu udah we. Berapa? janji jeprot gitu. Ya, tah. Udah meureun. Ieu ge urang jama bagur urang mah. Yo, urang mah tara gebag-gebug. Kak, abis sok inget kieu. Kumaha? Akang anu majari pegat polisi nyarepet rambu-rambu dilarang parkir. Eta kumaha dongengna bisa ditasih. Tah, urang. Kapan urang teh? Jeung pamajikannya. Biasa boga pamajikan. Biasa nganak. Hirup. Rupa. Gelis pamajikan mah. Tah, urang teh Nganu mau tonggongan hungkul. ka Tasiknya. Cek urang teh yo. Oh. Udah dengekeun. Sok. Cum, Sok. ai ka Tasik cek urang teh enak jalan teh euy lowong. Lowong, batur eueuh. Eueuh. Itu eueuh. Aya nu gura-gero ka urang teh. Ba cenah. Kumaha ditemalan ku one teh. Ya urang mah ka ditu we enak Lurus, jalan. motor. Jadi nemalan. Teu urang mah teh malah. Ulah sok nyanyaho. Doh tah. Ulah sok nyanyahoanan. Ye cingger ayo. Cing. Lain ari nu anu kageruan kudu nemalan meureun disebutna aja mata goblok meureun kapan di na situ motor. urang karunya. Cing Urang teh dengek ngeak urang teh. Oh. Teu pati lila. Sak ka motong polisi teh. Oh, Beli. jadi motong jalan. Motong jalan. Itu mawa pacul eta polisi. Teu da mah Penderek motong jalan. mawa motor. Penderek motong jalan atuh teu mawa lingis bawa pacul. Nah, halangan jalan atuh. Nah, itu sebenarnya ngobrotan ya. Terus kumaha? Eureun da urang teh ka sisi yo. Heeh. Jomnya. Oh. Oi ka sisi Manggil loket. lain. Oh lain. Boleh susuratan. Manggil loket. Terus nanyakeun susuratan da urang mah enak jalan lowong gitu. Ah urang teh bikeun. Ai kitu teh cenah ka kantor. Ai cek urang Mana teh. teh atau ke kantor kita digawe. Ai sugan ka kantor teh rek dibere Snack. snack dahareun Rehek. ditilang. Ditilang. Urang teh atuh urang kaririweuhan tah kitu meureun carita nama dina masalah jalan gitu tah meureun kade ka sadayana Pemakai jalan. pemakai jalan Roda roda 2 roda 4 roda 6. roda 6 masalah jalan anu di stop gitu. Nah, Jadinya mantap ulah sok ngalanggar karena undang-undang polisi. Oh, atuh udah barangkali ngalanggar ieu. Hari. Dapan aing nganggo ya pakai helm ge ka SNI. Heeh. Anu SNI jika puluh hak teu apa SNI. Apa aja udah SNI Nanyakeun. naon? Anu apa? Oh, saha nu apa? Urang Oh, Apa Jom? standar nasional Indonesia. Oh gitu. Buat standar nasional Indonesia. Bener. nah itu dah itu mah. Ya. Rek loba nu kawenangan gitu. Heeh. Geus loba ku andongan coba urang rek. Dangdan. Dangdan. Hapunten kasadayana. Utamina Kang Bonet anu parantos diangkir ku abdi. Nah gitu abdi bade sareng- ti payun. Acung udah channel sareng dadak sekolah. Mangga wilujeng. Pohon hapunten ka udah ka Acum. Abdi bade ti payun nya. Nah, assalamualaikum. Salah. Tetega ya. Jama teh gantar atawa Nah, juga congcorang. jiga sigai. Oh, juga sigai. Kang, urang pamitannya. Urang pamitan. Nya sok. Ya. Hapunten hatur nuhun.
Kang Acung Muda Channel. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tuh raka ditunya. Yuk. Halo teman-teman, beli kaos Acung Muda Channel untuk mendukung Acung Muda Channel tetap eksis dalam YouTube dan menghibur teman-teman semua. Oke, yuk jangan lupa order untuk kaos Acung Muda Channelnya, bahan dari Cartoon Combat 30S. Silahkan dipesan ya teman-teman. Terima kasih.